Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Di sore hari ini kita akan melaksanakan pembacaan riwayatna sejarah Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jalani dina pupuh asmarandana. Ari pupuh eta lagu asmara atau kesemaran kacinta ka riwayatna Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani saha-saha anu kacinta kabogoh ka ngadengekeun ka sajarahna Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani sing pamuna-mudahan antu kabarokahan kaselamatan dunja rau akhiratna. Kieu ari ngaran laguna asmarandana. Bismillahirrahmanirrahim. Lawan cinarita malih sumalah Dewi Aisyah ing desa jalan pernah lan sinebut ing riwayat Syekh Abdul Qadir Jailani dog lagi rara ing dangu agu guru ngaji Quran. Cek artina mah kieu. Sareng kacaritakeun deui wafatna Nyi Siti Aisyah nyaeta di desa Jelan. Sareng kacarioskeun dina riwayat nyaeta Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani waktos alif nageh anjeunan mah teu poho-poho teu hilap-hilap sehari-hari nageh ngajar ngaos ngaji Quran di alif nageh entos kecida bogohna. Saha-saha anu memirengkeun kana ieu riwayat Tuan Syekh Abdul Qadir Jalani sing mudah-mudahan untuk kabarokahan kasalamatan dunya rau akhiratna. Malah dados hafid Syekh Abdul Qadir Jailani page datang kenging sumpe lan guguru ngaos kitab fikih maring ulama abil wafa wastanipun okel kang derabeten aya samalah parantos katalar Tuan Syekh Abdul Qadir mah kana Quran. Tetapi pageuh henteu poho-poho sareng babalajar ngaos kitab fikih ka para ulama di antarana Ki Abil Wafa. Ki Abil Wafa jenenganana Ki Ali Putra Engkel. Eta urang aslina. Okel punika kasiwi dening wastakhatab sawane mali gurune Syekh Abu Said Mubarak putraning Ali ingkang bangsa mahyumilinuhung lan Syekh Muhyiddin Miharsa yakni Ki Ukel eta putra Ki Syekh Khattab jenenganana sapalihna deui guruna nyaeta Syekh Abu Said Mubarak putra Ki Ali bangsa Mahyum anu luhung. Sarengna deui Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani nguping tegesna ka guruna. Kieu ngomongna cenah. Kumaha omonganna kieu? Sing hadis. Aduh lah. Aduh. Waduh. Ing sagunging
hadis Nabi kang sinelir sagunging ulama sing abong golib wasdane kalawan saking Muhammad anak Hasan Bakilan lawan mali saking Abu Gonaim nenggi kang wasda yani kana sadayana hadis-hadis Nabi anu dipilih ti sadayana para ulama di antarana tiki Abu Golib jenenganana sareng tiki Muhammad putra Ki Hasan Bakilan sareng di guruna Tuan Syekh Abdul Qadir El Jalani eta tiki Abu Gonaim jenenganana lawan saking Abul Qasim kang kaputra dening Ahmad kurhiu iku bangsane miwal sing liyane ika lan angaji ilmu adab serta sorab miwah nahu arud lan cinta fiqhiyah yakni sarang guruna Ki Abu Qasim Ki Abul Qasim putra Ki Ahmad urang bangsa Qurhi malati para ulama selain ti eta sarang guguru ilmu adab sarang ilmu sarab sarang ilmu nahu ilmu arud sarang guguru kitab kopiyah tegasna tungtung nadom atau bahar eta Tuan Syekh Abdul Qadir guruna ti para ulama para kiai anu aya di daerah desa Baghdad ilmu mantek lan ma'ani bading lawan ilmu lugot ana dening wasane gurune Kiseh Zakaria Yahya Bocaning ali ingkang bangsa Tafrijilinuhung lan mali lumabas sahabat yakni ari ngaos ilmu mantek sarang ilmu ma'ani ilmu bading sarang ilmu bayan sarang ilmu lugot mah eta guruna Kiseh Zakaria Yahya putra Ki Ali urang bangsa Taprizi anu luhung sareng nadeui ngalebat ka sahabat kara para ulama anu aya dina daerah dasa Baghdad. Ditutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.